Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa ke-18, puasa Ramadan hari ke-18. Kita ngabuburit di alun-alun Congeyang. Karesan halodo tak aya nu bade naik. Sok taikeun atuh. Oh. Urang ningali nu numpak kuda we ngabuburitna ayeuna. Ngabuburitna di alun-alun Congeyang urang ningali tumpak kuda. Ieu si Putra Bima Putra Bima ieu. Bima Putra. Ieu si sae teh? Arba Puspa euy karek katempo ayeuna ye jeung Arba Puspa ya. Karek ayeuna ya. Kamari-kamari mah teu mawa kuda, amprokna euna geus mawa kuda Arba Puspana ya. Kamari amprok jeung Pak Ocam we. Heueuh dinya. Ah geus kenela nu penting ngabuburit. Ieu Bim-bim ya. Bim-bim grup Ciasem ya. Sa ngabuburit teh mungpung halodo lah. Mungpung halodo ngarumpak kuda. Ieu mah Putra Kumba. Putra Kumba ieu jambu api adai. Ari ieu kuda naon ieu? Halo, ieu kuda naon ieu? Si hah? Guntur ti Ciasem Guntur. Warna naon itu kana teh biar dibodas kieu da itu nya. Dawuk gitu nya. Oh. Bodasan si Dawuk Guntur aya 1 2 3 4 genep sok naraek. Naraek sok. Ayo naik. Oh, aya genep. Ieu mah. Ieu Cep Jepri ya. Ieu Cep Jepri ya. Cep Jepri. Oh, digebretkeun lah. Mungpung ngalodo lah digebretkeun tah jeung Cep Jepri na. Mana can rame nya. Teu acan rame. Grup Kidul ke mana, Pi? Oh. Grup. Sok gerataikeun atuh. Sok gerataikeun wan taik-taikeun sawe wan atuh wan taik-taikeun. Tos, Bu. Tos. Oh, enggak. Kalau lagi ngamar dirasakan, kenal potna.
Ayo. Naik entong keur ngitung gitu. Heuy. Geus menang naon ayeuna euy? Hah? Waduh. Naon ban? Naon ieu? Woi, sugan teh. Oh iya kumaha ya atuh. Halodo ya, tapi ulah kitu ya ada. Iya meureunnan ya urang teh je. Ulah dugikeun ka awon mana urang teh. Da geus kitu. Stagrataykeun deui. Hah? Mungeun naik. Sawang. Kudu jeung bapana sugan. Ih, aing mah. Sok beuki naik beurtaikeun buru. Rek mana ayeuna? Hah? Oh. Sok tah. Seberapa kali ayah euy. Gila ayah. Terus ya. Wah, iya rombongan ka dieu Cibubuan ya berangkat ya. Buru. Waduh. Gila, odong-odong ya, narik ya. Bagus tuh. Jempling tah di parkiran lah, parkiran gitu pati rame nya. Hari ke-18 teh. Hari ke-18 puasa Ramadan. Selasa 18 Maret 2025 kita ngabuburit kembali di alun-alun Conggeang. Ningali kuda. Ningali kuda terus diubek gitu. Kamana deui cing? Tuh, dia becek, seperti becek tapi oh. Hoi. Hoi. Tabuh 5 corencang ya. Tabuh 5 kira ada corencang ya. Tepati rame tepati rame nama. Nya sieun hujan meureunnan. Sieun hujan jadi tepati rame. Iya sebelah Abila kumaha tos dalam
Tos 18 dinten saum ya kumaha ya. Biar Pak, coba promosikan. Ya, atuh hantemnya promosikeun ke umal umal poe di dieu. Karena Rocky Pak. Tanggal tos 18 dintennya saumnya. Ieu kumaha ieu Cimol. Parkiran ke. Terus. Oh, sing bener pik. Nah iya tuh. Enggus, Viral. enggus pik. Enggus. Enggus. Enggus kok. Tadi bekalan ku yo. Acan. Aduh, Ya. Terus tah. Tah, ieu Pak Kiai, ieu mana Pak Kiai na pik? Oh. Mana Rosan Anyar? Saya lagi mengabdi anak lalu. Siap, Pak. Ya. Tah. Ya. Terus Udah. oh sok. Tuh, itu tadi jenet yo, tukang Oh. kancis. Iya. Sampai di sini dulu sahabat melihat suasana di alun-alun Songeyang hari ke-18 puasa Ramadan, tepat hari Selasa 18 Maret 2020. Terima kasih sahabat telah melihat tayangan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.